mah da ieu ari Ohang mah katelah Ohang mah seniman anu parantos terkenal di dunia maupun di akhirat. Aduh acan ka akhirat. Oh pakanti ku kerna di terkenal di akhirat ge apaleun ka maneh mah. Oh nyang kenyen lingkung seni di ditu nya di akhirat. Jadi lamun dewek nu ngomong maneh nu ngilo baheula aya beluk. Lain nu wing akang nu ngilo. Dewek nu ngilo. Wing nu meuli. Maneh nu meuli sok. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak. Kalian ibu. Sok, mangga. Cok. Hatur nuhun parantos sumping. Hatur nuhun parantos sumping. Dina acara hajatanana Bapak Haji Rasta. Dina acara tartib ulah dugikan nemukeun pasoalan margi upami teu aman panginten kunaon sia kunaon atuh ka tukang cerikna dah yang ngelajal ka tukang ge. Naon saya temen sedih gitu. Duh, panjang teuing. Atuh mending ngabereda. Alah, lain Hang. Hah? Ngadenge suara Ohangnya ieu mah. Ngadenge suara Ohang. Ohang kana lagu-lagu teh meni palali. Aya Ohang bisa ngalagu nu lain? Bisa atuh. Akang. Alah, beungeut jika kotak amal ki mah bisa moal. Alus kena kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib. Bang Toyib. Oh. Waduh, mau becus mah. Bener. Yeho. Bener sia. Bener asli. Cik sok kandengekeun ai. Laguna teh. Bang Toyib entep dina dahan awi. Hei. Manya Bang Toyib entep dina dahan awi. Emang Bang Toyib kumaha kitu? Lain kitu cenah. Bang Toyib tuh jadi ngiluan aing. Nu aslina kumaha cik Kakang? Bade. Bang Toyib tetep dina dahan awi. Bang, jadi kaida goblok. Dari pohon deui aing. Bener teu? Heeh nya euy. Lah tapi resep manu ayeuna. Nu Bener resep nu ayeuna Mas. Nu mana? Lai. Aku panggil si Jabelai. Lai. Aku panggil si Jabelai. Salah. Lai. Panggil aku si Jablay. Lain si Jabelai. Nah, usah begitu. Apaanan? Laguna teh naon kitu? Oh, lain kitu cukup mah. Lai. Aku panggil si Jabelai. Teu make be. Panggil aku si Jablay. Aku panggil si Jablay. Aduh. Naon lagu naon? Tuh ah. Hah? Nu lain ah. Lagu nu naon mah? Nguningakeun ka sadayana
Acep ohang teh parantos ngaluarkeun CD anu anyar beri pada meser aya di toko-toko aya CD nanti hang bobotoh sajati aya anu di toko-toko aya kange ka para non bobotoh sajati Persib aya laguna lagu Persib ya lagu nu ngeunahon mah nu adi dieu mah resepna teh kana lagu nanti nu Indra mah nu Jawa ning nu Jawa kumaha nu ti Jawa nu eta cuk cerek wae naon si cuk cerek wae ningan laguna teh ning cukoba coba oh cucok rawo goblok cuk cerek wae ieu mah ku coba melempar manggis ku coba melempar manggis ku lempar mangga cobian hei lain mangga cobian juring naon atuh mangga ku dapat pan geus dapat dibawa ke pasar Pamanukan mangga cobian heula gitu oh heeh tulikeun nya tulikeun sok palikeun deui ku coba melamar gadis ku lamar urang cobian goblok siapa ke jeung urang cobian cobian teh cobian kue hang ai ka dieu jeung saha wae wing teh mau jeung eta jeung artis oh artis KDI bener heeh alah mana cing saha aya pokona mah panggil atuh bener sok bener sok ya Aisyah ngomong naon goblok bahasa Indonesia manya bahasa Indonesia meni teu ngarti balik deui wah sama kan bahasa Indonesia nang KDI bahasa Indonesia hei hartina naon nu bieu da aing mah teu ngarti teu tong borong akang aing teu ngarti nah atuh Aisyah goblok ya ini yang udah kita sambut sekarang di Jakarta inilah dia artis KDI kita yo punten kalajo mah itu kalajo punten rupiah ya eta teh Gita KDI entong ka dieu di dieu mah tempat manggung juga ditu Aisyah manggil saha manya ai manggil Gita anu datang kuntil anak teh heuing teu ngarti ya saha keun bae lah anggap Gita lah hei goblok sia turun goblok ari sia ada naonan goblok ngetes mic juga kuda sama gitu tes set tes nah gitunya nanya satu cing nu aing satu